Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Hadratul mukarramin, para alimil ulama, para zuama, para asatid, sadaya kesepuhan, bini sepuh anu kusimpuring lipi hormat, sandriyin sandria wabil khusus nu aya di pesantren anu kusimpuring dibanggakeun, diharapkeun oge insyaallah dimuliakeun. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat anu sami-sami hormateun simkuring sadayana. Jilururan rahmatna maha suci widi Allah sareng ridona alhamdulillah. Wa syukru ala ni'amillah dina ieu kasempatan urang sadayana tiasa riung ngumpulung dina tempat anu mulia bari dimuliakeun ku Allah Rabbul Alamin dina raraga migawe pagawean-pagawean anu mulia. Malah mandar nebak cai malar ceret urang sadayana ngengingkeun kamuliaan. Ukuran pondokna sing mulia di alam dunia, ukuran panjang nama sing mulia jaga di alam akhirat. Puji syukur urang aturkeun ka Allah Rabbul Alamin. Shalawat sinareng salamna pamudah-mudahan dicurah limpahkeun ka paduka alam Nabi tertinggi, Rasul terunggul, revolusi dunia Islam, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekantun ka para sahabat-sahabatna nu percis bentang dina padanya anganana katabiin tabi'ina dugakeuna mudah-mudahan sing dugikeun ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat, wabil khusus sandriyin sandria alhamdulillah anu kagenepna panginten ayeuna insyaallah ngalanjengkeun hanca dina raraga diajar maca, diajar ngamaknaan, oge insyaallah diajar nyurah sakedik-kedikeun kitab pokok anu aya dina ilmu nahwu. Buktosna taya kajaba iwati kitab jurumiyah. Sateuacan urang ngalajengkeun hanca, urang ngadunga kanu maha suci mudah-mudahan wabil khusus pangarangna ieu kitab umumna kanggo sepuh urang sadayana, kanggo wargi urang sadayana, kanggo guru-guru urang sadayana anu parantos salik di alam barzah, mudah-mudahan sadayana kenging pangampura rahmat oge ridona Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta wa ila ya wa ma'adina wa jadadina wa jadadina wa masyayikhna wa masyayikhna khususna syulillahi lahumul fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka wa ila ma'alihi asyadina wa masyad ila wa ila radhiyallahu ta'ala anhu wa rasulihi wa
وأصحابه ومشايخه وأهل بيته وأحبابه ومريده ومحبه وعن سنته والآخرين عن شر الله الفاتحة. Allahumma warhamhum wa'afwahum waj'alil jannata maswahum. Amin. Mangga tinggalan sana. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma'rifati alamatil irobi ari eta bab buat meretelakeun nganyaokeun pirang-pirang ciri na irob. Lirobi eta tetepikeun irob rofa arba'u alamatin ari opat pirang-pirang ciri. Adoma tu hiji doma wal wawu sareng wawu wal alifu sinareng alif wan nunu sareng nun. Pamadoma tu mangkana panari doma eta patakunu mangka aya ieu doma eta alamatan jadi ciri lirobi pikeun i'rab rofa biar bati mawadi adina opat pirang-pirang tempat. Pilih ismil mufradi jidina ism mufrad wa jam'i taksiri yang kaduana dina jama taksir wa jamil muannasi salimi jeung katiluna dina jama muannas salim wa fi'lil mudhari jeung kaopatna dina fi'il mudhari alladzi lam yatasi anu teges paantal bi akhirihi kana akhirna fi'il mudhari naun syai'un hiji perkara. Sabadana urang uninga yen i'rab aya rofa aya nasab aya khafad sinareng aya jajem. Mangka dina ieu bab ajengan musannif bade meretelakeun nganyaokeun pirang-pirang ciri na i'rab. Lirobi arba'u alamatin kumargi saur tadi i'rab aya opat rofa doma nasab khafad sinareng jajem. Mangka dina ieu bab musannif bade nyarioskeun ciri na i'rab rofa. Lirobi arba'u alamatin rofa nyicingan dina i'rab ngabogaan opat pirang-pirang ciri. Eta tetepikeun i'rab rofa aya ari opat pirang-pirang ciri. Hiji doma, dua wawu, tilu alif, opat. Jadi alamat i'rab rofa aya opat. Hiji doma, dua wawu, tilu alif, opat. Ngan anu opat ieu dibagi dua bagian. Aya alamat asliyah, aya alamat niyabah. Alamat asliyah usina aya hiji nyaeta doma. Alamat niyabah usina aya tilu nyaeta wawu alif sinareng. Pamadhamatu fatakunu alamatan lirobi fi arba'ati mawadi'a bil ismil mufradi wa jam'i taksiri wa jam'il muannasi salimi
wa fi'lil mudhari alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Anapun domah nyicingan dina i'rab rofa eta dina opat pirang-pirang tempat. Hiji dina isim mufrad, dua dina jama' taksir, tilu dina jama' muannas salim, kaopatna dina fi'il mudhari anu can kaantelan. Jadi bili aya patarosan domah nyicingan dina i'rab rofa dina sabaraha tempat maka walerenana dina opat tempat. Hiji isim mufrad. Naon ari isim mufrad? Ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqun bihima wala minal asma'il khamsah. Artina sakur kalimah anu lain tasniyah, lain jama', lain mulhaq tasniyah, lain mulhaq jama', lain tina sawarehna isim anu lima. Contoh sapertos jaa Zaidun. Jaa bentuk fi'il, fi'ilna fi'il madi, fi'il madina terbentuk tina fi'il bina mutal, mutalna mutal ain, asalna jaa jayaa. Terus jayaa tukeureunekeun iyana kana alif jadi dibaca jaa. Di mana geus aya fi'il kadituna aya fa'il, mana fa'ilna Zaidun. Zaidun rofa bongan jadi fa'il sabab fa'il mah wajib rofa. Wa wal ismul marfu'u al madhkuru qablahu fi'luhu. Zaidun atuh wajib rofa, rofana kunaun kudoma, nah make kudoma segala rupa. Jawabanana sabab isim mufrad. Naon sabab pangna disebut isim mufrad? Sabab lain tasniyah, lain jama', lain mulhaq tasniyah, lain mulhaq jama', lain dina sawarehna isim anu hiji eta. Nu kadua domah tegasna alamat asliyah nyicingan dina i'rab rofa dina jama' taksir. Naon ari jama' taksir? Waleranana ma taghayyara am binahi mufradihi, artosna tiap-tiap kalimah anu barobah dina asal adegan mufradna. Imarobahna mah kalawan ditambahan saperti lapad sinwanun, saperti lapad sinwun jadi sinwanun. Waima kalawan dikurangan, contohna seperti tuhmatun jadi tuhamu, atawa dirobah harkatna wungkul seperti asadun jadi usudu. Wa imarobahna teh harkatna bari ditambahan seperti rojulun jadi rijalu. Wa imarobahna mah harkatna wungkul bari dikurangan harapna, contohna seperti rasulun jadi rusulu. Wa imarobahna teh harkatna bari dikurangan harapna, contohna seperti gulamun jadi gilmanu. Di jar rijalu jangis datang sar rijalu pirang-pirang lelaki. Rijalu rofa bongan jadi fa'il tina jaa, rofa naku domah sabab jama' taksir.
Naon sabab disebut jamak taksir? Mata goyaro ambina mufradihi, tiap-tiap kalimah anu berubah dina asal adegan mufradna. Rasulun jadi rusulun, asadun jadi usudun, sareng nu sanes-sanesna. Nu katilu domah ngisingan dina i'rab roba dina jama muannas salim. Naon ari jama muannas salim? Majumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain, artosna sakur-sakur kalimah anu dijamakeun kalawan alif jeung ta anu jadi tatambah duanana. Contoh seperti muslimatun, roba na kudoma sabab jama muannas salim. Pangna disebut jama muannas salim sabab dijamakeun ku alif sareng ta dina tungtungna, bari duanana jadi tatambah. Nu kaopat domah kurofate atawa domah ngicingan dina kurofate nyata fi'il mudhorena nu can kaantelan naon-naon. Contoh yansuru, yadribu, yabtahu, ya'lamu, yahsunu sareng anu sanes-sanesna. Janten upami disimpulkeun i'rab aya opat: roba, nasab, khofad, sinareng jazm. Ari rofa ngabogaan alamatna aya opat, ngabogaan cirina aya opat: hiji domah, dua waw, tilu alif, opat nun. Anu opat dibagi dua, hiji alamat asliyah, usina aya hiji nyaeta domah, nu kadua alamat niabah, usina aya tilu, hiji waw, dua alif, tilu nun. Ari domah tegesna alamat asliyah, nyicingan dina i'rab rofa dina opat tempat, hiji dina isim mufrad, dua dina jamak taksir, nu katilu dina jama muannas salim, nu kaopat dina fi'il mudhari nu can kantelan naon-naon. Ari nu disebut isim mufrad ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqun bihima wala minal asma'il khamsah, sakur kalimah anu lain tasniyah lain jamak, lain mulhaq tasniyah lain mulhaq jamak, lain dina sawarehna isim anu lima. Nu kadua jamak taksir. Ari anu disebut jamak taksir mata gayyaru an bina'i mufradihi, artosna sakur-sakur kalimah anu barobah dina asal adegan mufradna. Robah nama imma barobah kalawan ditambahan, contoh seperti sinwun jadi sinwanun, wa imma barobah kalawan dikurangan harapna, contoh seperti tuhmatun jadi tukhomun, wa imma barobah harkatna unggul, contoh seperti asadun jadi usudun, wa imma barobah harkatna bari ditambahan harapna, contoh seperti rojulun jadi rijalun, wa imma barobah harkatna bari dikurangan harapna, contoh seperti rasulun jadi rusulun. Nu katilu jama muannas salim. Ari anu disebut jama muannas salim majumi'ah bi alifi wa ta'in majidatain, sakur-sakur kalimah anu dijamakeun ku alif jeung ta dina tungtungna, bari duanana jadi tatambah.
Contoh seperti ja'at muslimatun. Mafhumanana lamun aya kalimah tungtungna aya alif jeung ta tapi lain jadi tatambah duanana balik asal tah eta mah lain jama' muannas salim balik ka anu kitu disebut isim mufrad. Contoh seperti adri'atun. Nu kaopat ropa kudomah nyaeta fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Nyaeta fi'il mudhari anu can kaantelan naon-naon. Ari anu disebut fi'il mudhari wa huwa madala alal hadasi yahtamilu halawal istiqbala. Tiap-tiap kalimah anu tuduh kana makna pagawean dina zaman eukeur atawa dina zaman bakal. Contoh seperti yansuru, yadribu, yabdahu, ya'lamu sareng anu sanes-sanesna. Pengawasan dina ieu kasambetan cekap sakitu anu rares di Allah sinareng ti Rasulna, anu raresna di para guru, di para kiai, di para ajengan, anu lepatna tina kabodohan wae simkuring pamugi kenging pangampura Allah Rabbul Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.